Ya, naking sareng mitra sadayana urang lajengkeun kana bagian anu kaduanya. Urang upami tadi upami dina bagian anu kahiji urang nyerat aksara ka. Nah ayeuna urang diajar nyerat aksara ga sareng nga sekaligus dua, soalna bentukna mirip saleresna. Ka oge mirip sareng sa gitu nya, sa tapi da bentena ngan sakedik eta ge sakedik pisan ngan peda ai siga ieu nya ka mah kitu nya polos tah. Ai sa mah aya ieuna tah, sa mah aya ieuna tuh, aya garis di tengahna eta sa disebutna. Nah, ya jadi kieu hasilna tah, kieu hasilna gitu kan. Jika ka punten tah kitu aya garis di tengahna ya. Tah ieu mah sa. Nah lamun ka ieu tanpa garis di tengah, lamun ieu garis di tengah sa dibacana. Jadi aya kemungkinan anu sa mah henteu kedah didamel deui, da sami wae jiga ka ngadamel nama tuh kieu kan. Narik garisna ti kenca ka katuhu, ti handap ka luhur, nyerong ka katuh ka ditu set kitu nya. Nah gitu tah ieu kan ka ya, tinggal tambahan we garis tengahna dia gitu tah. Nah ieu atos ieu jadi sa kan gitu ya. Nah ayeuna mah urang disakaliguskeun we anu ga jeung nga, sebab ieu dua aksara ieu ga sareng nga teh memang mirip oge tapi bentena rada lumayan gitu. Kumaha kieu nya tah ieu ga gitu nya, ieu nga tuh ngalakukeun ieuna ieu di beuh dieuna tuh kan. Ieu mah kieu nya jiga kitu. Jadi ieu tinggal dipites. Oke ayeuna ku kituna urang cobi anu ga heula nya, anu ga heula ga ya. Oke ga dihandap. Nah lamun hidup hoyong ngagambar ga sadiakeun opat kotak kan. Lamun hoyong ka mah tadi mah genep nya, opat ieu mah ga mah opat di luhur sareng di handap dua-dua, hiji dua hiji dua tuh nya, jadi aya opat kotak. Narikna kumaha kieu ku hidup tingali ieu ngahaja garisna leuwih panjang gitu nya, sebab tingkat kesulitan nulis ga teh lumayan. Ieu mah pikeun ngalatih kapekaan urang na unggul. Tah kieu narikna biasa ti kenca ka katuhu kieu tuh. Tarik dina garis nu di luhur sajumlah 2 kotak. Tarik deui di dieu kanu itu tuh. Tah ieu kemungkinan aya kotak ieu nu bakal kaanggo lamun saegeung kieu tingali we nya. Tah gitu kan gitu. Tah tos langsung ieu anu dihandap tarik deui kieu gitu. Nah, iya ya kemungkinan ngalogodor ka itu sakedik, tapi nu ieu mah teu kaanggo gitu ya.
Jadi mungkin teu 4 kotak oge tapi 5. Oke. Nah, tak kitu ieu sakali langsung kitukeun. Atanapi langsung lah dieu teh. Kitu. Terus gitu. Nah, nya. Ieu versi 5 kotak. 5 kotak nya. Hiji 2 3 4 5. Sakali deui ieu. Gitu kan. Tarik ti dieu. Tarik ti dieu. Tarik ti dieu ka luhur. Tarik ti dieu ka gigir deui gitu. Terus tarik ka ditukeun plak. Nah, gitu. Tos ieu jadi ga-nya. Teruskeun deui. Teruskeun deui. Tah. Gitu. Ieu versi 5 kotak nya, versi 5 kotak. Nah, gitu eta ga tuh gitu. Tihandap ka luhur. Yang tihandap ka luhur tuh. Langsung digigir handap. Gitu. 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 Intina kudu dengdek nya teu meunang ajeg. Gitu. Sakali deui siapkeun 5 kotak. Hiji, 2, 3, 4, 5. 3 dihandap, 2 di luhur. Oke, gitu. Terus gitu. Tarik deui. Tarikeun ka luhur. Set. Up. Nah. Nah, ieu nu terakhir lah. Gitu nya. Gitu. Oke, tuh. Jadi ieu ga versi 5 kotak. 2 di luhur, 3 dihandap. Hiji, 2, 3, 4, 5. Ayeuna anu ngana sami masih keneh anu versi 5 kotak. Nganya. Oke. Di mana? Dihandap. Oke, dihandap. Seret. Gitu. Urang nganggo versi 5 kotak. Siapkeun 5 kotak, 2 kotak di luhur, 2 kotak di handap. Hiji, 2, 3, 4, 5. Sami tarik nu tadi. Oke. Oke, pami aya kalepatan mah urang ulang we nya. Gitu. Gitu. Tah ayeuna lantaran kudu dipiteskeun sakali urang piteskeun beh dieu sret teu. Gitu kan? Oh. Nah. Piteskeun ka belah dieu. Gitu. Ya. Oke, mulai deui. Gitu. Gitu. Tarik deui 3 kotak sampai ujung. Piteskeun. Tarik ka dinya. Teu. Nah. Gitu. Yo orang cobi deui dugikeun ka ujung. Gitu. Nya tah. Itu tah. Nya. Tuh beda kan? Bedanya ieu ga, ieu nga.
aja. Terus lamun hidup bade nulis ka ditu teh dilewatan sabari supaya teu padempet ya. Hitung 5 kotak ulah hilap, 1 2 3 4 5, 3 di handap 2 di luhur. Oke, tarik ti luhur, garis luhur tarik ti kenca ka katuhu. Nah, jadi supaya apal oge naon kenca naon katuhu ayeuna mah barudak ayeuna kenca katuhu wae teu apal naon hartina gitu ya. Tah garis handap tarik ti kenca ka katuhu sajauh 3 kotak. Set tos aya di ujung kotak katilu tarik deui ka luhur kenca, ka luhur kenca. 1 2 3 bismillahirrahmanirrahim. Set. Nah, gitu. Nah, gitu biasa gitu nya. Nah, set. Nah, awas. Perhatikeun kalempenganana. Ieu garisna tos jelas. Nah. Gitu. Nah, teraskeun deui. Kieu kirang ye tah aya anu error ye hiji ye. Tos lah lumayan tos jadi kandalnya. Awas hati-hati. Jadi hidup mah nyeratna lantaran pemula pisan hidup mah nganggo jidar we nya tah ieu teh kan aya garis-garis ieu lempengkeun ku jidar gitu ya. Nah, gitu. Tuh. Kieu. Tos gitu tah. Tah beda naga jeung teh gitu ya. Oke. Ayeuna urang nganggo anu versi 2 kotak ya atau 3 lah. Urang cobi kieu 3 kotak teh. Urang nyerat anu ga deui. Ga ngitungna kumaha mangga ieu 1 2 1 di luhur 2 di handap. Urang cobi kira-kira bakal sayan mana ye sareng anu 5 kotak ya, 3 kotak sareng 5 kotak. Lamun 3 kotak berarti 2 di handap 1 di luhur. Nah, urang tingali kieu carana tuh set gitu langsung ieuna kieu gitu ya. Oke, terus kena ka itu 1 2 3 nah. Jadi ieuna setengah tuh ya, setengah garis tingalikeun ku hidap ye. Ieuna ngan ukur makan masing-masing sakotak. Tarik ti handap ka luhur. Tarik ti kenca ka katuhu. Langsung tarik ka dinya. Ieu aya nu makan setengah kotak tah. Tingalinya makan setengah kotak. Lamun ieu ku tak kitu makan setengah kotak heula. Nah, langsung kitu. Oke? Tuh. Jadi nak gitu 1 2 3. Jadi pikeun latihan awal mah salawasna hidup kedah nandaan heula ieu nanya nandaan kieu ya sakotak 2 kotak 3 kotak misalnya nandaanana teh kitu ya. Garis luhur tarik ti kenca ka katuhu, garis handap tarik ti luhur ti handap ka luhur miring ka katuhu, miring kanan. Langsung garis handap tarik ti kenca ka katuhu. Makan setengah kotak di dinya.
makan setengah kotak di dinya, atau saya setengah kotak tarikeun ka luhur, cet tarikeun kana sudut luhur, langsung makan deui setengah kotak di dieu gitu sakotak dua kotak tilu kotak gitu kan bae bari diucapkeun ge garis luhur kenca ka katuhu garis tarik garis ti handap ka luhur miring ka katuhu garis handap tarik ti kenca ka katuhu makan kotak satengah atau setengah piringkeun deui ka luhur katuhu seret ti luhur katuhu garis setengah ka kenca cerot cerot deh ya oke tuh tinggal deui gitu gitu terus nepikeun ka ujung oke tuh gitu nya gitukeun nah terus gitu oke deui hiji dua tilu gitu terus gitu tuh gitu terakhir sakali deui polana sakotak dua kotak tilu kotak sakotak di luhur dua kotak di handap garis luhur tarik ti kenca ka katuhu sakotak tarik garis ti handap ka luhur miring ka katuhu es ya tarik garis handap ti kenca ka katuhu di kotak kedua ngan dimakan setengah tarikeun ka sudut katuhu luhur di sudut katuhu luhur tarikeun ka kenca setengah tos hasilna kieu tuh bandingkeun sareng di luhur upami hidup hoyong ageng nulisna ngangge 5 kotak 2 di luhur 3 di handap upami hidup nyeratna hoyong alit angge 3 kotak hiji kotak di luhur 2 kotak di handap oke ayeuna bagian anu nga nya nga alah ieu pulpena CF deh nya orang cobian lahnya sugan kadugi bismillahirrahmanirrahim sami jika gitu sakotak di luhur 2 kotak di handap tarikna sami pokoknya sami we jika anuga tadi gitu tah enak kieu makan setengah jebloskeun ka itu telak gitu nya lewatlah sabaris lewat sakotak gitu ieu na tarikeun ka dinya makan setengah gebloskeun ka itu tuh atau bade sadayana mangga ngan jadi kitu tah nah, sepertina lebih bagus anu ieu nya nah gitulah berarti pasihan 3 kotak hiji di luhur 2 di handap garis luhur tarik ti kenca ka katuhu taekeun anu garis ti handap naekeun ka luhurna miring ka katuhu anu garis handap tarik ka katuhu dugikeun ka ujung kotak gitukeun miringkeun we kitu ngambang jadi henteu dugikeun kana sudut itu tuh henteu dugikeun kana sudut anu itu beda jeung ieu mah dempet teuing jadina talupa mah hoyong rapih tak kieu we nu kieu oke teruskeun gitukeun nah gitu tong aya anu kaluar tina garis ieu oke tong aya nu kaluar tina garis ieu seperti ieu ya nah
Gitu. Ieu teh salah. Sabab kalau tingali ngalanggar garis, oke? Tapi kudu pas dina garisna. Kan atos di kotak, nya, atos di kotak tuh. Sudut-sudutna kedah aya di lebet sudut-sudut ieu. Teu kenging keluar. Tanya teu kenging aya nu norobos keluar jiga ieu tah ieu norobos ieu. Tinggal itu aya garis ngagelang di dinya ditorobos ulah. Tapi kedah kieu kedah aya dina lebet garis anu ngabentuk kotak. Gitu. Tuh. Ya. Gitu. Nah. Gitu. Tuh gitu. Terakhir tuh gitunya gitu ya hasilnya ya mangga hidup ayeuna kantun ku hidup oge ku mitra ditiru dilatih dina buku petakna masing-masingnya sapertos gitu hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.